wabarakatuh. Kadang warga anu mulia hormatan simkuring. Alhamdulillah dina dinten ieu tepang deui sareng simkuring Alvin Rinaldi. Oge disarengan dinten ieu sareng salah sawios maestro karawitan Sunda, maestro kawi Sunda, oge salah sawios putra ti maestro karawitan Sunda nyaeta Ibu Hajah Ida Rosida Koswara. Sampurasun. Wilujeng enjing Ibu. Wilujeng enjing. Kumaha wartosna dina daneu ieu? Aduh, alhamdulillah nuju sararehat teh ieu teh pangitannya dina masa pandemi ieu teh kada seueur olahraga, kada seueur bahagia kitu kan. Ningkatkeun imun. Nah, leres pisan. Karang wargi anu mulia sadayana, alhamdulillah abdi biasa nepangan pangersa Ibu Ida nu kalintang sibuk pisan panginten salah sawiosna oge ngokolakeun yayasan Cangkuring Mangkoko oge kegiatan anu sanesna Ibu. Cangkuring bade hoyong sharing sareng Ibu panginten ku mangrupikeun sababaraha rupi patarosan ngeunaan kegiatan Ibu oge sanes kantena. Kawitan simkuring hoyong uninga panginten upami Ibu teh panginten sanaos sanes kanten tos uninga nami lengkapna teh saha Ibu? Gitu. Nepangkeun simkuring pun Ida Rosida Koswara Esen. Dupi Ibu teh putra Mangkoko tina sabaraha bersaudara Ibu. Nah, pangitan Mangkoko teh gaduh putra 10. 10. Mohon 2 pupus aralit keneh. Dadang sareng Aceh gitu ya. Terus nu aya teh 8. Nah, dugi kadengat ieu nu aya kantun genep. Jantan simkuring teh putra Mangkoko anu kagenep. Jantan tina 8 bersaudara teh nu kagenep pangitan. Upami anu ngalajengkeun karya-karya Pak Koko saha wae Monta sadayana ge sami resep kana seni kitu nya tinu ageng dugi kanu alit mung anu dikhususkeun mah kana seni teh mung simkuring sareng patatang Benyamin almarhum ayeuna ngantunkeun tahun 2010 lajeng diteruskeun ayeuna ku simkuring panginten sorangan gitu nyorangan dina keluarga mah panginten namun seueur ngadukung ti para senior alumni senior ngadukung ka simkuring seueur. Alhamdulillah panginten biasana Ibu oge panginten karya Mangkoko ayeuna anu sakitu adiluhungna tiasa nanjeur keneh panginten. Alhamdulillah. Salajengna Ibu karasan wargi sadayana simkuring teh salah sawios oge murid pangarsa Ibu Ida. Dupi pengalaman Ibu bekerja gitu tidak mengaulang di Kokar di tahun sabaraha Ibu? Jantan lulus teh 1870. Eta teh kapungkur Kokar keneh. Lajeng lulus tahun 70 dupi pun Bapak almarhum teh Mangkoko teh jantan kepala sekolah di Konservatori Karawitan. Naros anjeunna teh ka 4 jalmi. Daek jadikeun pagawe negeri cenah kitu jok kitunya 2000 itu nyata Pak Haji Rizkonda almarhum, Pak Yoyo Risyaman, Pak Atang Marsita sareng Ibu ditaros. Oh mangga eta mah da saminggu teh jantan pagawe negeri langsung gampil-gampilna kitu muhun ngawulang panginten didinya teh sebagai guru honorer teh acan jadi angkat namun diangkat teh ke tahun 2007 hiji gitu. Ngawulang karena pelajaran kawi, karena pelajaran tembang, oge da teu aya guruna. Oge kapungkur teh teu aya guru gamelan Jawa. Janten simkuring ngawurup gamelan Jawa di Kokar Bandung. Oge gamelan Degung, gamelan Banda Anyar. Seueur ngawulang teh da guru ngarora pangitan di etakeun. Tos kitu ngawulang teh panginten terus KSMKI dugi ka Purna Bakti pangintennya tahun 2013 jantan simkuring ngawulang ngaburuk teh salami 43 tahun di SMKI di Kokar SMKI SMKN 10 Bandung. Nanging sakatarang simkuring sanaos panginten Ibu tos mareh dan Purna Bakti
katawis di sabaraha rupi medsos atau napi postingan sanes ibu ge masih kene osok kanjang ka SMKI gede ngaparinkeun ilmu ning karawitan sareng kawi ka SMKI. Sanes osok deui sering malihan mah nembe kamari syuting di Nararaga ieu teh ulang tahun SMKI. Simkuring syuting ibu tanya sarang barudaknya anu tos ada alumni nu ararageun ari di syuting teh kumaha ibu ngawulang sareng nyarekan murid eta mungkin ka murid teh dicarekan eta teh di antamis teh murid teh aya Gugun, Abil, terus Risma dan sebagainya. Yo eta teh budak teh marah ke seragam lucunya jaba gendut gitu tanya si Abil atuh atas jantan artis aya nama rambut koneng ya ngawulang gitu. Barak itu, ieu kunaon ieu kokoreh wae teu dicanak ku bukuna patukur disetrap pun Gugun keluar cenah aya kunaon bubukna koneng muhun bu ieu teh acan dipulas ari ieu nanu ngacapi teh upi nah itu meuni gondrong muhun bu ieu PPKM lucu begitu ya dari ngabulangkeun lagu nu teh naon atunya lagu karangan Layung Sari sareng badminton sareng barudak aduh lucu asa nostalgia tos lami pangiteh 2013 teu ngawulang nya kamari dua hiji ngawulang gitu resep kene jantan bisa kene nyarekan ngadidik gitu tah eta teh pangitan ngawulang di KSMKI osok sering sharing sareng guru-guru SMKI pan aya pangawuban kawisunda anu di waktu ngadeg teh tahun 8 tahun yang lalu ka 10 tahun yang lalu tadi ka ayeuna teh osok ka sakola nya masian pangawaru pangintan ieu aya guru kawih di itu namun pangintan hoyong aya ibu we pangintannya kumaha cara-cara ibu dina layatan suara dina ieu janten upami aya SMKI aya naon osok ka SMKI terutami upami barudak bade tugas akhir pariogi lagu kaca indihiang pariogi layatan suara pangintan teu kaboler ku guruna Pak nugaskeun ka simkuring sanes di SMKI di ISBI oge sami gitu sok sering barudak diajar gitu Sharing ilmu pangintan mohon Mas eta mau urang open ya bunya anu kaemut ku ibu ngeunaan abdi ya waktu sekolah kumaha tah ibu tah ieu teh pun Alvin teh aduh kapungkur modal meuni soleh pisan gitu nya meuni kuat ka angkatan 2010 teh palalinter dari sebabna ge kelas unggulan nya eta teh pesan ibu katos janten mari kelas abdi kapungkur da ieu kelas unggulan palalinter aya Rabian aya Dinar aya Edward aya Nendar aya seueur gitunya Nirwan gitu ieu teh kelas anu panghebatna jadi kelas unggulan dipikas hiri kelas sesegena sabab cenah ieu mah kelas palalinter minder padahal teh kadah gitu nya pangitan osok diajar eta teh pami eta teh sok enak diajar titilaras ieu teh macanya sabab ari titilaras teh pondasi tina sagarupa gamelan degung gamelan Bali oge suling, rebab, gambang, kawi, tembang, kapasinenan, oge sagarupi tetap urang kana daminatila nya jantan laras di Sunda teh aya 2 nyata pelog sareng salendro pangintan pelog aya 3 surupan jatuh liga sopa Jawa Tugu liwung galimber sopa sorog panelu lajeng salendro nu melahirkan madena sareng degu sakali mangsa simkuring lebat ka lantai 2 bu pelajaran titilaras oh mangga pelajaran titilaras kaluhur aduh wah bener rapi dah puguh kelas unggulan teh sok enak ibu enak boga notasinya ieu teh lagu Nippon keni Mang Koko laras madena surupan tip sami sareng panalu upami dia teh mah latina minati lada latina lati lala dati ladami latina tiladami nati lada lati mina midala dala latina tiladalati tinati ladami ladami lalati latina lada nanatila sok anu bisa maca dinilai anu pertama 100 cek ibu teh wah barudak berlombanya hoyong biasa wah maca gitu bu abdi sok maca heula we pokona pertama maca 100 nilaina nya Jo Dinar
Aduh bari ngirim sok mah Bu abi hayang nyobian aya kecil-kecil nya eta ieu nu kasep ujang Alvin sok atuh rek geus sanggup maca ieu sanggem Bu sok Latina minati lada Latina lati cenah lala datila dami nah eta datila dami anggar lala datila dami oh bukan mangga Bu lala datila dami diuk tah ku ibu teh keurang sok apa ke deui itu 5-10 menit istri ini Bu tos tiasa yang nama insyaallah abdi atas bacaan nya kapaeun deui lala datila dami salah deui sakali deui lala datila dami datila mun kikituan paparekalan mainan-mainan ibu metakeun teu ka beuki kacar lurus hari teh nya akhirna mah minggu payuna nembe tiasa nya pangitan kapungkur teh aduh gitu bisa pengalaman sih kuring diajar di laras tapi bagur tara telat sekolah disiplin luar biasa kan datila dami buat aduh alhamdulillah emot kan ibunya emot di lantai 2 di lantai 2 terus ibu salah jaga ya teh dupi kegiatan ibu saparan terus kemarin tadi terus dijelaskan Bang Inten ya masih kena sharing ilmu di SMKI sekarang di ISPI oge ngawulangkeun Bang Inten di Yayasan Cangkuri Lemang Koko sareng sanes katana saterasna Bu anu ngajantunkeun motivasi ibu janten seniman teh naon gitu Bu awal-awalna mah panginten Ari Putra apa tehnya apa teh 8 tah sadayana teh anu genep teh sakola teh di sakola anu ngamenak SMA hiji SMA 2 anu pentingan pisan di mana sakola SMA 2 wah hebat di Jalan Cihamplas SMA hiji ari ibu mah hoyong di Kokar dugi ka rek naon atuh ka Kokar hoyong ka Kokar we jauh bade ka Kokar bios karena sepeda ge dugi ka kitu eta teh waktu eta ibu linggih di Jalan Jurang 118 Cipaganti ayam goreng Suharti di dinya nya cakat eta teh Setiabudi tapi kekeh wae panginten ku Bapa di MT meureun ieu teh budak teh meureunan hayang kana seni hayang sakola kana seni da tia alit sok ngicrik we mun aya latihan kasenian teh mun pun Bapa ngalatih sok ngicrik gitu nya akhirna mah dilebetkeun ka SM ka Kokar lah seni Kokar teh berlomba wasan Paris Kona eta teh anjeunna pintor putarana Pak Ili nya tata usahana yo simkuring oge berlomba jadi mun pintar we intina mah panginten mana dijadikeun guru Kokar ge jadi pangawur ngan teu kaur lepat dicarekanana kupun Bapa aduh eta mah rakun dan sebagainya daet buntrinting jukuan dan sebagainya di seseulan janten di seseulan ngadidipun Bapa keras boh dina pangelmuan di sakola oge dirorompok oge sami di Jalan Jurang 118 da eta lagu teh di tahun 70-an mah dipasikeun heula ka ibu. Pami pun Bapa konsep teh sapertosna nya dipasihan naskah ku Pak Wahyu Bisana. Kang ieu teh Kemang Tanjung Pandengan ayeuna ngarang lagu bari ngaheot bersiul. Dadala titina tila dadala tila dami titinana tina midamina. Tah beres meureun ku patok. Ayeuna ida ka dieu. Aduh kamar deh, kita 8 24 ngajajar mangga Pak sok baca wah kieu atuh juga ngadarege dadah keluarkan suarana tah jadi kunaon ibu galak da apa ge galak gitu ngajar jadi keras dengan tina tila dadala tila dami titinana waduh nembe la atuh gitu baca wah bendu anjeunna teh upami urang hese wae terus anak jimat wakin bener kitu dalana tila dami titinana basa emak mulung Tanjung rebun tos gitu tos kapupingna meureun sae tos merenah namanya diserat kana buku aslina ku Pak Koko teh aya bukuna teh secara historis teh komplit sageurna eta teh dibikeun heula ka ibu bari dicarekanan digeber-geber atos kitu teh harupun biang teh geus atuh tong digalakan we eta teh budak teh karek balik sakola dari Kokar tapi ka Buah Batu nya sina eta kana sina Magelang
atuh kapal geus yuk deui calik deui wah eta mah tah begitu tos beres geus tatang tah patatang benyang bener naon Pak sok di dia sok ada kokon sing bener tah ngacapi ngacapi tah ieu teh putra nu geup puas jadi mau puas gitu rek dicarekan jadi aduh masa kecil bahagia teh dicarekan tapi dia emosi oh memang seperti itu apa itu mengajari jadi keras tegas tapi bermakna jadi ka ayeuna teu poho ibu mah teu hilap apa ngajar kitu apa ngajar kieu ngawengina soal pun bisa ngabonangnya ieu sekar geuning bade 900 lagu sing kuring masih kana apa ya banda anyar geuning karas men si Kabayan geuning karas si Kabayan jeung Raja Jimbul Pangeran Jayakarta akhirnya di Balangantrang Samudra asatos aya ieu we notasi yang biasa janten saya biasa maca notasi itu jadi sedih barudak ayeuna teu patos tiasa maca notasi Mas titilarasna jadi justru titilaras janten modal kanggo pimajengeun mah eta titilaras bade naon wae oge titilaras dasarna dasar fondasi nah gitu teman-teman mawi buida teh salah sawios guru nu berkesan kangge abdi dina ngawulangkeunna sanaos panginten kawit abdi nol pisan Bu nya dugikeun ka lebet ka SMKI SMK 10 kan eta alhamdulillah napak ayeuna biasa ya sorry Bu tadi maca notasi sanaos dugi ka dieu ge masih keneh rada sumbang sakedeung wajarnya masih ada konsepna masih kana ieu tapi lame-lame mah tos ngabaju mah insyaallah Ibu kumaha carana Ibu diajar dina ngabaladah karya-karya Mang Koko kapungkur mun sapertos kitunya lagu anyar teh dipasikeun heula ka ieu nu tadi dicarioskeun teh yen eta mah apal we atos bade ditalos naon lagu naon ge ngageurina sanagori hanjuang di Kutamaya Kingkilaban Kembang Muguran uci kamari namun jadi dasarna mah ibu nya sering latihan teh di sekolah upami kapungkur mah sekolah di SMKI di Kokar teh begitu selesai teh sanes jiga zaman ayeuna arwi marabah diajar gitu dugi ka jam 4 namanya gitu ya jadi diasah deui pelajaran tadi teh diasah deui kumaha ieu jadi nabuh teh asa ngabaju gitu tah gitu tos jantan kebiasaan latihan sering latihan da pamipun bapak ngalatih gana mekar ka senior sing kuring sok aya di kolong meja ngadangukeun gitu di teangan ka mana cenah ieu budak eta ka bade naon di mana menuju ngadangkukeun jadi terus aya rasa cinta we kana seni gitu Ibu dupi karya Mang Koko teh anu paratos didamel kitunya anu ka emot ku abdi panginten contos nu sakedik nu kapaham ku abdi dupi karya Mang Koko teh sabaraha seueur teras kabagi janten sabaraha wanda eta teh mun disebutkeun seueur mah nya memang seueur pisan da eta buku ge aya buku Bincarung Sekar Mayang 17 Pupu teras Cangkurileung jadi hiji 2 3 pan eta teh Cangkurileung ge tos 82 lagunya eta teh terus lagu Taman Setiap Putra teras Ganda Mekar teras Munding Laya teras Kanca Indiang jantan tos di level-level pun bapak teh jadi pun bapak mah ngantunkeun teh kop mere tah sok etakeun teh ibadahkeun aya nama da ilmu mah moal dibawa maot ibadahkeun kanu leuwih nu mentingkeun kitu ayeuna sering pisan nyaros kitu mun kalesan punten ari pun namina nu Mang Koko teh punten imah sanes ngagulkeun bapak sorangan dia itu sangat agamais leres pupusna 4 Oktober tah anu bade dongkapnya 4 Oktober di Masjid Al Jihad jadi anjeunna mah tukang tarhim nu enjing tahrim tamun subuh teh bari nyanyakal ieu teh kunci di kitu-kitu teras cai teh acan aya aqua botol mengitek besok aya anjing sauna teh lebat kadinya eta teh ulah eta engke magrib oge jadi ahli masjid laras-laras tah mah nu nyepang kunci maknya seniman besar nyepang kunci pan moal mungkin tapi anjeunna mah dugi ka kitu kadang-kadang ka putra-putrana cik pameulikeun merek ieu teh maik nu biasa we keur di masjid cik itu pameulikeun itu keur di masjid jadi beliau itu
meninggalnya juga di masjid. Jadi kaping 4 Oktober anjeunna panginten ka ieu ka Masjid Al Jihad rupina nuju netepan tahiyatul masjid aya nu kaketrok dan dikunci tapi teu dibuka wae dikodok teu lami pun bapak teh ieu naon teh ngagangsur ngorondang ibu kunaon Pak Haji itu cerminan tuh sina kade jemput anjeunna meuli ka ieu ka bumi di jalan jurang 100 cakap aya kana 100 meter dicanak uwi kunaon Pak ieu cenah anjeun cari kopi wae da anjeunna mah sareng Abah Anom Suryalaya pangitannya Abah Anom teh perencangan gatrik jantan sering kadinya Iwan didinya Satya lajang ngarempa malih mah aya Panano sumping kadinya terus teh Padadang Sulaiman Pak Ubun ku Barsa da nyukeun teh kaos bodas salah pun bapak teh di Pasehan tapi anjeun mah teh eta we mun kitu begitu tos Jumaan ngapal sang barudak gitu hoyong dibuka lancingan ieu nglange batik gitu jantan ieu di eta tos kitu tiba-tiba Allahu Akbar gitu eta teh jam 12 bada lohor ninggal kana teh kaca buleun cangkurileun 4 Oktober dikureupkeun 5 Oktober di Sirnaraga jantan laras pisan anjeunna mah tos beberes da tos nyarios hoyong pupus dinten Jumaah cenah aduh cenah hayang maot teh Jumaah cenah jadi eta mah Jumaah mah sae pisan dinten pangbagja-bagjana alhamdulillah panginten mugia Bapak Husnul Khotimah amin di kuburna oge sadayana karyana janten ibadah kangge Bapak oge terusan kan Bapak oge pakeun ka uning aku urang sadayana sakurna urang Sunda oge ka mancanagara panginten seueur pisan lagu-lagu anu nyarioskeun ngeunaan agama Ibu ieu masa uninga Ibu sakali dia bebean naros ya Pak kelu ieu mah kinten-kinten sabaraha ratus jumlahna kami eta mah kawih mah anu eta mah 543 teu acan judulnya teu acan ditambihan anu bangsa India Bincarung Capurileung aduh rupina mah di acan-acan mah 1000 rupina mah da sadayana dokumenna aya jantan ari pun bapak pan rajin orang teh diserat ku Pulpen Parker jang-jang peuting geus ngalikup DJ gitu nya sadaya eta jantan ejaan kapungkur dugi ka ieu teh aya jantan sih mohon saratan asli ku Parker da pami eta pamulikeun Parker cenah kitu eta maksi da upami aya bangsa anu sieun ka icalan teh sanes ka icalan naon sieun ka icalan itu dokumen di ditu eta sieun eta nu geuning karana si Kabayan jeung Raja Jimbul Pangeran Jayakarta Duhak Pajajaran Akini di Balangantang Bapak Satar Bonang Samagaha Sarimayang jeung Pucang seueur deui anjeunna aya sadayana jantan anu marigikeun upami bade di giatkeun mah kenapa tidak mangga asal rasa gitu aos notasina konsultasi sareng seni kuring gitu mangga bade panginten karya Mangkoko nalika bade dipublis ayeuna mangga teh teuing panginten mangga mung hiji panginten aya Widi oge kedua konsultasi ngeunaan nyatiti laras laras mohon ulah dugi kalepat lepat titik daminati lada teu dititikan daminati lada kan kitu atanapi kumaha seueur pisan anjeunna beda api pisan anjeunna mah kitu mau panginten diajar ti almarhum Pak Koko seniman teh sanes pukur tiasa nabeuh panginten mohon tapi kedah tiasa yang muning karawitanana oge rajin nuliskeun naon wae karyana panginten tapi tetap anjeunna mah nomor hiji nama sama agama janten naon ruksakna seni nya eta mah panginten agamana kirang lajang tos kitu teh geus mulai kana artos sareng mulai kana istri tanah gitu Ibu kangge cita-cita Ibu kapayuna gitu dina ngamumule warisan Mangkoko teh nya cita-cita ibu mah
hoyong aya sapertos aya Kang Alvin sapertos kieu nya sok ieu mah bade-bade diguar itu mah mangga teh teuing da ibu mah teu ngoretkeun jantan mencar pangitan eta karya-karyana bade diperbanyak bade dianggo mah komo eta mah nya asa pangitan aya konsultasi sareng simkuring eta mah saya pisan da miharep pisan untuk bangsa Pangeran Jayakarta sok diguar da saya pisan Nyai Islami Dasima teu di ieu digelarkeun. mohon anjeunna mah dugi ka ngadamel teh sanes Sunda wae tapi Nyai Dasima teh nyaeta nu ngagambarkeun nu teh bahasa Melayu mau pergi ke Langgar Bang iya gitu deh poleha apa udah lohor nih Bang rasanya ya hampir juga kok cepet bener nih Ari entar saya masih pagi Bang Min udah datang gak Langgar sekarang macam nu gitu tak jadi dinotasikan tina ku laras pandang surupan sorong rajin luar biasa ada sim kuring mah pangitan teu satai kuku sate kukuna acan karena karajenan anjeunna gitu jadi ayeuna teh upami aya aduh bade maksudna kumaha tadi mangga eta mah pangitan mung aslina pangitan ku ibu di pasar fotokopina mangga bade di kumaha-kumahanan Ibu prestasi naon wae Ibu anu parantos dicangking ku Ibu salami Ibu ngokolakeun karya-karya mangkok ada salah namanya prestasi mah ada sesuatu nama gitu macam ngajurian ti kapupur atau teh ngajurian di tahun 70 dugi ka ayeuna ngajurian keneh gitunya namun di macam di LRS ITB dugi ka ti apa aya keneh dugi ka ayeuna kamari-kamari aya keneh lajang pemberian anugerah budaya dari Kota Bandung tahun 1817 eta kantos pangitan di pemberian anugerah budaya gitu atas jasa-jasa mati isbi oge dipaparin gitu ku pangarsa eta ketua jurusanana Pak Lili ibu sebagai motivator sebagai ya pananyaan dukunnya karamitan baru dak napan sasari gitu abdi menghargai pisan karena ketah ibu tanpa pamrih ya. Jadi ibu hiji tanpa pamrih ibu bukan tidak perlu uang bukan sadarnya pare tapi anu ieu sok ilmu marah rasu ku heula gitu eta mah da nuturkeun kayak mah gitu Ibu karya Bapak anu mana anu paling berkesan kanggo Ibu sareng anu memang dipikareus ku Ibu ari karya mah eta mah nu pangseringna mah geuning Kasmesi Kabayan jadi dukun anu ku Pata Judi Nirwan dilaksanakeun terus selama beberapa ratus kali kemudian ku Pak Haji Riskonda almarhum terus ku Akang Sony eta mung eta nu berkesan margi eta laguna teh kritik-kritik teh saya pisan gitu jadi laguna sederhana pirigana sederhana tapi isinya sangat mendalam anu sanesna pangitan aya si Kabayan jeung Raja Jimbua eta lajang nu sanesna mah darada jarang Pangeran Jayakarta eta saya pisan monumental pisan Pangeran Jayakarta ngagambarkeun suasana Jakarta aya Belanda sagelpi eta dipentaskeun kantos akin ini balangata sadana aya lagu-lagu mah dugi ka ayeuna ge nya aya lagu kawi mah dugi ka ayeuna pan ayeuna ibu nuju ngagarap challenge kawi video lagu-lagu Mangkoko kamari atos di challenge-keun nyanak finalis 20 urang tah ayeuna bade diteraskeun kana final tah eta pangitan kabanggaan bagi saya mungkinnya karena apa semuanya lagu apa jadi ternyata geningan lagu apa teh sangat bisa dinikmati semua orang dugi ka kamari Neng Rita Tila menangis dia itu mami nah lagu bapak teh meuni kieu-kieu teh meuni saya aduh sedih meuni hoyong tepang kapungkur dan sebagainya meuni lajan tetapake meuni karaos cenah enak dibawakeun ku finalis ieu kieu mun sadayana panginten dugi ka dina finalna teh hoyong nyakseni saurna teh kitu terus seueur oge nu sanesna janten merasa terharu da upami pasanggiri ibu Yayasan Cangkurileung ngayakeun pasanggiri tos 4 kali eta teh laguna teh lagu apa sawareh lagu Panano, lagu Pak Iik, lagu Pak Yoyo, lagu Pak Atang, lagu Akang dihijikeun. Ayeuna pure lagu Mangkoko Bungku. Jadi simkuring teh bangga walaupun nya kakirangan seueur pisan lah itu ya tapi nu utamana mah bangga lah membawakan lagu apa gitu. Kangge salajengna Bu kumaha carana numutkeun Ibu
kumaha carana sangka nonoman ayeuna bos nonoman anu memang di luar akademisi mohon atau napi di akademisi ngarah mikawanoh tur mikareueus karya-karya Pak Koko. eta mah panginten sanes karya Pak Koko karena kesenian Sunda. Anu intina mah panginten seringlah dilaksanakeun macam workshop, seminar-seminar, loka karya mengenai kawih-kawih Sunda nya atau napi tembang Sunda kawih we heula. Kan kewa otomatis tertarik mungkin. Tertarik dengan isi daripada workshop mengenai kawih lagu mangkokoan. Nah, itu tertarik. Tah mungkin zaman ayeuna oge tiasa katarik panginten dengan cara memberikan beberapa pasanggiri pelatihan jadi membangkitkan kembali dina bidang kawih-kawih layutan suara karya bapak teh tiasa dipikawan oge laras mohon karya terakhir bapak naon lagu lagu Haneut Poyan Hujan Poyan di Galunggung Haneut Poyan Hujan Poyan di Galunggung eta disangi tahun satahun sebelum meninggalung pada akhir-akhir mangkoko ngantunkeun mah lagu religi lebet Hamdan Al-Iman Pangdoa Shalawat Bani Hasim Shalawat Badriyah Azan Ajilu lajeng kembang anu teh kudu kasaha kembang balebat tah eta terakhir ke nyeun lagu ieu cenah merek lagu religi Kang Ading Pak Ading masihkeun RAM Kang dia aya naskah ieu Hamdan mangga dipasikeun ka ieu teh bari marakpak teh nya kitu nya seperti biasa seperti biasa eta idem we tah tos kitu jantan tah eta begitu tah akhirnya Haneut Poyan Hujan Poyan di Galunggung anu kumaha bu laguna Haneut Poyan Haneut Poyan di Galunggung kembang gunung adu manis ieu adu manis teu apa kabeh ngaranna tapi pada boga harta kembang koneng itu naon kembang kipait apanan kembang bodas eta naon kembang kirinyu geuningan kembang bungu itu naon kembang kinaon teu terang jantan lagu teh bahasa teh urang memakartosnya sangat puitis begitu mungkin. Alhamdulillah panginten ibu tos Icikibung pangintennya Kang Emiros ya karya-karya bapak karya-karya Mangkoko kapungkur panginten sasarangan kene sareng almarhum Patatang pangintennya ngokolakeun karya Mangkoko oge yasan cangkurileun panjen ayeuna mah kantun ibu ya nu kedah janten pondasi sareng janten komandan nah itu janten ku kieureuna panginten simkuring ngarekrut barudak lah masyarakat bangsa G Setra Gugun Akanya maksudnya ibu disebar-sebarkeun lah pangaweruh kitu nya bari ajeuna ge pangaweruhna tos ieu mung ya macam urang urus ieu warisan apa mudah-mudahan karya-karya Mangkoko tiasa teras lanjut ulah ngumpul di Sunda Sanusantara oge ka mancanagara nya oge ka kaum muda panginten nya pada tetep bumen-bumen miara tradisi kamu terakhir mah aya lagu Sempal Guyon eta lagu Sempal Guyon teresep dah Kang Abdul ngetiasa panginten abdi mah sawantena ibu kesenian miwanda kreasi anyar komposisi kumaha ceuk ramena pasar laras gado-gado caca-caca jeung mambo disenggakan di kendangan di kemprangan ku salendro seni Sunda iraha bakal mekarna mua mekar satungtung kurang elmuna adat urang dina ngolah seni Sunda silih cempat bari teu nyaho dasarna salendro pelog degung madenda tuh laras pirang-pirang surupan teu kurang Sunda teu perlu nguyang lagu di Eropa. Mantap keneh ibu sanaos
tos 17 tahun. Mau kali sabaraha kali. Sabaraha kali 17 tahun. Jadi taros sabaraha Bu? 17. Jadi inti nama ibu sering pisan olahraga lah. Nah, jadi kenguatkeun suara teh olahraga bunya. Mohon. Jantan dengan olahraga teh nge-gym beratnya tiap hari unggal dinten atanaga teh aya wae power da margi aya insulinna gitu. Kan emut kapung lu sakola. Power keluarga. Power keluarga. Caca marica hei cikopi can ditinyu. Nah gitu wargi sadayana. Alhamdulillah dinten ieu tiasa sasarengan ngobrol ngeunaan karya-karya Mang Koko oge ngeunaan tradisi Sunda, karawitan Sunda oge ngeunaan ka sadi dintenana Ibu Ida Rosida. Hatur nuhun wargi sadaya, hatur nuhun. Hapunten deui aya kalepatan. Ibu hatur nuhun ka parantos waktosna Kobi Diwagel. Mudah-mudahan Ibu ngeras sehat. Amin. Karya-karya Mang Koko teras lanjut. Wargi sadaya pangitan nu sakitu pidanganna dinten ieu urang tepang di dina pidangan anu salajengna. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.